Sampurasun pamirsa, patepang dari sareng Kang Aam dina acara Wejangan Asih. Aya paripaos basa Sunda anu nyangemkeun pondok nyogok panjang nyugak. Hartos tina paripaos eta nyaeta aya kecap-kecap atanapi aya cariosan anu matak nganyerikeun, anu matak ngaraheutkeun manah anu sanes. Kecap pondok nyogok panjang nyugak eta kecap anu saleresna tekedah dilakukan ku urang. Kumargi upami urang milampah hal anu sapertos kitu, urang parantos ngaraheutkeun manah batur. Urang parantos nganyerikeun ka batur. Eta margina cariosan pondok nyogok panjang nyugak ulah dilampahkeun ku urang anu parantos terang kana bebeneran. Dina dawuhan Gusti dina kitab Yakobus pasal 3 ayat 8 dugikeun ka salapan nyangemkeun kieu. Tapi teu aya saurang-urang acan anu bisa meruhkeun letah. Letah mah nya jahat nya mangprung teu bisa dipegung. Racun anu kacida matihna. Ku urang sok dipake muji syukur. Ku urang sok dipake muji syukur ongkoh ka Gusti jeung rama urang. Tapi sok dipake oge nyumpahan ka sasama manusia anu dijadikeunana ngala kana kanyataan Allah. Tak itu numutkeun dawuhan Gusti. Letah urang hiji waktos urang muji syukur ka Gusti. Tapi di waktos lain letah urang nganyerikeun hate batur, ngareheutkeun manah batur. Upami aya kecap atanapi paripaos pondok nyogok panjang nyugak, eta alatan kumargi urang teu tiasa ngadalian letah. Pamirsa anu dipika asih ku Gusti, jalmi anu tiasa ngadalian letah eta kalebet jalmi anu wijaksana. Kumargi anjeunna tiasa terang nempatkeun di mana nganggo basana anu sae, di mana nganggo basa anu teu nganyerikeun ka batur. Upami urang teu wijaksana nganggo letah urang, seueur batur anu tiasa kanyanyerian ku urang. Akibat tina batur anu kanyanyerian ku urang kumargi cariosan urang tiasa janten anjeunna tiasa tega mergasa ka urang, kumargi anjeunna ngaraos nyeri hate. Eta margina urang kedah leres-leres, kedah atos-atos ngagunakeun letah urang. Kumargi letah mah sesah dikadalianana. Sagala rupi tiasa dikadalian, tapi letah upami urang teu ngadalikeun letah, urang tiasa ngareheutkeun manah batur, nganyerikeun ka batur. Pangandika Gusti ngemutan dinten ieu, yen urang sadaya kedah leres-leres nganggo letah urang, langkung saya letah urang dianggo muji syukur, langkung saya letah urang dianggo kangge ngaberkahan kanu sanes, tibatan dianggo ngagosip, nyarioskeun nu sanes, ngagogoreng batur. Akibatna batur kanyanyerian, akibatna batur nyeri hate. Akibatina nyeri hate, anjeunna tiasa tega oge mergasa ka urang. Kumargi kitu, pondok nyogok panjang nyugak. Babasaan dina basa Sunda eta ulah dianggo ku urang anu parantos ngartos kana bebeneran. Kumargi Gusti mikahoyong letah urang dianggo kangge teras ngamulyakeun Gusti. Letah urang kedah teras kanggo muji ka Gusti. Letah urang kedah dianggo kangge ngaberkahan anu sanes. Sanes nyumpahan, sanes mutu, tapi kedah ngaberkahan. Pamugi babasaan pondok nyogok panjang nyugak henteu kaalaman ku urang. Sabalikna dawuhan Gusti anu ngemutkeun yen urang kedah tiasa ngadalian letah tiasa dilarapkeun ku urang sadaya. Gusti Yesus ngaberkahan. Mangga urang sami-sami ngadoa. Gusti hatur nuhun, dinten ieu abdi diemutan ku Gusti. Yen abdi sadaya kedah nganggo letah abdi kangge ngamulyakeun Gusti, nganggo letah abdi kangge muji Gusti. Supados paripaos pondok nyogok panjang nyugak henteu kaalaman ku abdi.
Sabalikna abdi sadaya tiasa nganggo letah abdi kangge ngaberkahan anu sanes, kangge ngamuliakeun nami Gusti. Hatur nuhun kangge dawuhan Gusti anu parantos ngiatkeun ka abdi sadaya. Paparin ka abdi sadaya kamampu kangge tiasa ngalarapkeun dawuhan Gusti ieu. Di lebet jenengan Gusti Yesus Kristus abdi sadaya parantos naneda sareng ngucap syukur. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.